Udah ya apa mah aja nu anyar lah meuli anyar. Oke lamun geus dibere narik heula. Oh, dibere narik. Dibere narik mah boro-boro jeung meuli sepatu. Heeh nya. Maki lah. Jadi enak rek di kawatan heula eta. Ya atalan. Sok atuh sok. Bukan we gitu dilem-lem make leho we gitu dah. Oh, make leho. Oh, lempok mah. Oh gitunya. Itu carana. Lain Italian make eta mah ya, make awi. Yen tali gitu, kena awi. Zaman kieu mah hese mah aja caranya. Lain mung meuli mah aja nya. Oh jangan meulina nya mah aja. Tadi Geus buah haji wae ah. biasanya nih paun Oh, gitu dah. lain mangap juga nih kayak buaji iya malah ngiri nangkep buaya ya. Kreatifnya wajahnya. Sugan we menang dolarnya. Itu jadi anyar deui apa kumaha maksudna aja anu digitukeun? Supaya kamu juga buaya weh. Oh, Nangkap deui. moal lah jadi anyarnya moal benernya. Moal. Ya pusing ceker batu. Iya. Kegengge. Oh gitu. Oleng kayak dipesantok. Bener. Keren si Bang Jaja mah daekan Jadi memanfaatkan yang bekas gitunya. Nungguan kantor ya omongna doang. Omongna doang ya. Ekeun bae lah nu penting mah aja bisa gawe nya. Kan yang ngomong nanya nyak ya. Heeh. Ya kerja zaman kieu meureun mah aja. Boro-boro jeung meuli sapatu meureun. Heeh. Atuh tukang sol teh meureun eueuh pagawean mah aja eueuh pemasukan ieu carana mah. Ha ya. Videokeun ku dewek ya. Unik soalnya jelema teh nanaon oge di ieu dimanfaatkeun. Keun bae nya ditincak ieu goreng oge nya. Ke lapisan ban we. Oh gitu ya. Nu penting mah henteu ieu nya tembus kana ieu tah. Geus kitu wae mangajak dadah atuh. Dadah. Asik. Tuh si Kasep teuing aduh aing ganteng. Mirip bintang film Hollywood tingali. Atur nuhun mah aja.